Barang datang waktu subuh, urang kabeh kalah tunduh, tuh tinggaleun salat subuh. Nu kitu jalma teu puguh. Barang datang waktu lohor, loba jalma kalah molor, tuh tinggaleun salat lohor. Nu kitu kedah ditakol. Barang datang waktu asar, kadon sari buka pasar, tuh tinggaleun salat asar. Nu kitu jalma nu sasar. Barang datang waktu magrib, loba nu kalah ngagidig, tuh tinggaleun salat magrib. Nu kitu saderek jurig. Barang datang waktu isya, kala beki loba gaya, tuh tinggaleun salat isya. Nu kitu incuna kuya, bade dugi ka iraha, anjeun terus lunca-lunca, ninggalkeun salat farduna, geus teu karasa dosana. Ari anjeun boga saha, menika cidanoyodna, hirupna sakama-kama, kawas bebegig lampahna. Ari hayang kasawarga, Firdaus anu dicita, bari mumul ibadahna, ngecebrek pagaweana. Barang datang waktu subuh, urang kabeh kalah tunduh, tuh tinggaleun salat subuh. Nu kitu jalma teu puguh. Barang datang waktu lohor, loba jalma kalah molor, tuh tinggaleun salat lohor. Nu kitu kedah ditakol. Barang datang waktu asar, kadon sari buka pasar, tuh tinggaleun salat asar. Nu kitu jalma nu sasar. Barang datang waktu magrib, loba nu kalah ngagidig, tuh tinggaleun salat magrib. Nu kitu saderek jurig. Barang datang waktu isya, kala beki loba gaya, tuh tinggaleun salat isya.
nu kitu incuna kuya bade dugi ka iraha anjeun terus lunca-lunca ninggalkeun salat farduna geus teu karasa dosana ari anjeun boga saha menika cidanoyodna hirupna sakama-kama kawas bebegig lampahna ari hayang kasawarga Firdaus anu dicita bari mumul ibadahna ngecebrek pagaweana Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khotoya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khotoya Rabbi jidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqa wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha hirup di dunia ukur ngumbara harta jeung anak fitnah nu aya kuatkeun iman tingkatkeun taqwa pasti salamet di akhir masa pasti salamet di akhir masa. Ulah hilap like, share, sareng subscribe na. Hatur nuhun palawargi sadayana. Wassalamualaikum.